Hadirin disebut syuhada ya. Syuhada, aya ngaranna syuhada. Syuhada teh alladzi ada bihi al-hirsu ala ta'ah wal jidu in hadil itu syuhada. Jalma-jalma nu geus getol hirup teh geus kasrem-srem ala taati kana taat ka Allah Subhanahu wa taala. Angkat dina satengahna lamun jelema hayang jadi wali Allah hadirin kudu getol taat ibadah ka Gusti, terutama ngamalkeun ilmu. Hadirin seperti wali, lu nggak jadi wali, ngamalkan ilmu. Wali kutub aya opat, wali kutub aya opat. Kutub teh kepalanya wali hiji Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kedua Syekh Ahmad Baidowi, ketiga Syekh Ahmad Rifai, keempat Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Itu kutub lawan kutub anu sok dibaca kurang anu hajat dibaca kutub robani wal arifin somadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir ta'alama wa amila di ngaji geus meunang ngaji amalkeun. Maka ceuk eta dina kitab beujang man alima wa amila bihi wa huwa kana waliyan haqqan. Saha sok ngaji kemudian diamalkeun ngajina pala hadirin eta jadi wali. Jadi naon? Wali. Sebab pada wali mah bisa dikasar keluar, dipangkat wali mah bisa dikasar, mempangkat nabi orang wali bisa. Ya, lalu hanya jadi wali, uladaan. Seletik dana, seletik pesnya ayuran, dibalik ulang. Daan naloba, PS naloba, punya jadi wali. Beli wali nikah. Beli kayak apa? Biarkan pakai maghrib atau prasmanan. Ya. Sholawat sinarang salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu bulan ayeuna baheula bulan Rajab. Bulan apa ya? Bulan Rajab. Ieu teh bulan peristiwa diisrokeun jeung dimerajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loba pelajaran pikeun urang perjalanan Isra jeung Mi'raj. Pertama ye Kanjeng Nabi dimerajkeun ka langit kahiji. Kapanggih jeung Nabi Adam. Ini saha? Nabi Adam. Nabi Adam. Kanjeng Nabi ulung salam ka Nabi Adam. Dijawab ku Nabi Adam, waalaikum. Ieu suatu pelajaran. Mun urang kapanggih jeung sawae, maka kudu maca ulung. Kanjeng Nabi wae kapanggih jeung Nabi Adam maca ulung. Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi can Allah kana Nabi. Cek kanjeng Nabi, jibril eta saha kumaha? Cek dina eta kitab kitab dardirnya Nabi Adam teh kapendak jeung kanjeng Nabi jamuna seperti waktu keur di dalam 60 hasta. Berarti lamun di meter sahasta setengah meter. Berarti 30 meter.
teu nyaho barangna. Eueuh kita punya teu barangna. Ada nyaritakeun jagung jeung lebar. Jeung Nabi Jibril eta saha? Jamuan. Jeung Jibril haja Abul Basar. Ieu teh bapana sakabeh manusia nyaeta Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Fakarat terus dijawab Nabi Adam ngamuliakeun. Nabi Adam marhaban. Berarti eta marhaban itu bahwa marhaban marhaban ya nur aini marhaban jadal Husaini marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nus'ad barisan marhaban 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 jadal marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban jud wa balik kulama qasad marhaban ya nurul aini marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal Husaini marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husaini wadina najasa pilih marhaban kaifihi nur alwanur sal marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husaini wadina najasa pilih marhaban kaifihi nus alwanur sal marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husaini Rabbiban li'nabi jahi marhaban bi jiwari khairamad Nabi Adam marhaban bi ibni sholih wan nabi sholih wal akhi sholih wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal mujib ja'a cek Nabi Adam bagia kapanginjeun anak soleh bagia kapanginjeun Nabi anu soleh
Bagya kapanggih jeung dulur soleh, bagya kapenak jeung jelema nu datang jahat besumpi ka dieu kalagi kahiji kapendak jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu eta ngaranna Isra Mi'raj. Baheula mah Isra Mi'raj dibaca kitab gandina. Ieu mah pidato unggul. Dibagi dibuat tahu. Alhamdulillah. Barokah saha eta? Barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tadi langit janji kapan menang saha? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ngaduakeun bil khair. Itu contoh. Jadi pelajaran pikir kurang rajaban we. Contoh bahwa urang kudu ngadoakeun dapateun teh ngadoakeun koe, ngadoakeun hade. Teu meunang ngadoakeun jore. Siksana jore ka urang eta batur tetep wae ngadoakeun naon? Bagus. Khair. Barulah masuk kulit kamu nyolakeun ya ahlal jamaah kaifa tashhaduna hadzal mayit khair kumaha naon? Wer. Bidungan. Werkeun. Kajeun tara salat oge poe wae. Beli amplop na gede. Waduh, bisa. Poe. Jadi berarti artinya bidunga, urang husnuzon ka mae. Bidunga ngadoakeun bagus. Ngadoakeun naon? Bagus. Bagus. Langit kedua Nabi Adam, Kanjeng Nabi di Mi'raj langit kedua kapanggih jeung Nabi Yahya jeung Nabi Isa. Sarua Nabi Isa oge ngabagiakeun marhabat. Langit katilu kapanggih jeung Nabi Yusuf alaihi Nabi Yusuf jeung Nabi jeung Kanjeng Nabi Iblis Jibril eta sahabat teman. Sampai dengan tengah kita Haja Yusuf Uktia Satrolo Hasan Jibril Nabi Yusuf anu ku Allah dipasihan ganteng sapano ganteng dibikin kanjeng sapano dia urang kabehan baru lumayan dibagi dominya sapano kabehan. Jadi Musa kalau dibikin kakaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, tak eta di langit katilu. Langit kaopat kapanggih jeung Kanjeng Nabi Idris. Nabi naon? Idris. Jadi contoh. Nabi Idris teh ngaranna lain Nabi Idris, asli nama Nabi Ukhnuk. Nabi naon? Atuh teh ngaranna Idris. Sebab Nabi Idris loba maca kitab. Loba ngaderes kitab maka dingaranan Idris. Urang oge jamaah pengajian lamun loba maca kitab Fathul Muin, loba maca kitab Tafsir Jalalain, loba maca kitab Hamdina dibaca-baca ku guru urang, terutama maca kitab Al-Qur'an eta dingaranan Idris. Idris. Jadi ngaranna hukum. Ya, di langit kalima kaopat kalima kapanggih jeung Nabi Harun. Ya, Nabi Harun jabat pajak nepi kana rujak sapotong hideung sapotong bodas eta naon jabat Nabi Harun. Wah, sunah nyaran naon jabat. Jangan Nabi Harun sapotong bodas sapotong hideung eta jeung kita. No, langit kagenep kapanggih jeung Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Kakara langit katujuh kapanggih jeung Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Cek eta kitab Kanjeng Nabi kapendak jeung Nabi Ibrahim wa huwa jalisun al kursi. Nabi Ibrahim kencalik di luhur kursi, kursina min jahabin tina emas. Boga kursi emas teh. Mas kata Min jahabin tina emas. Di mana? Indah babil jalati cakat lawang surga. Musnadun ila baitil ma'mur nyarande kursina
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak udah dijawab waalaikumsalam. Jadi saya marhaban, marhaban bi ibni Sholih. Bagian ajina kapendak jeung Nabi anu soleh, jeung anak anu soleh, saderek anu soleh, jeung Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi ngan Nabi Ibrahim didinya hartu salah. Nabi Muhammad dijakeunnya ulang teu ka umat maneh sing loba pepelakan surga. Nah, cenah Bapak surga. sing loba pepelakan Surga. ieu hartu salah Nabi Ibrahim ka umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu. waktu di langit ka mana? Sing loba pepelakan surga bejakeun ka umat anjeun ulah teu. Jeung Kanjeng Nabi, "Wa bagi rasul jannah." Ngasih berkah surga. Kul bejakeun ku maneh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Eta pepelakan naon? Surga. Surga. Cek saha cek Nabi Ibrahim. sebab di surga taneuhna bagus, pelataranna lega disebutna ge kitu samawat wal ard. Jadi legana surga Allah dietakeun hanya legana ukur panjang dijadikan Allah ka surga ya. Eta legana surga seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi dipesek, disambung-sambungkeun. Lega teu kira-kira. Jeung saha eta? Jeung saha? Jeung ki maghribi lagi. Uida lil pikeun jelema anu takwa. Ta etanya karena alhamdulillah barokah ngaji bulan Rajab, mudah-mudahan bulan hayang menang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Penting kudu ngayakeun rajaban di kampung supaya urang hayang menang syafaat. Lamun teu geus menang syafaat, beak dosa. Sanajan boga dosa sakolong langit, sapilu dunya, urang geus menang syafaat kaya beak teuh nyanaonan dosa. Maka penting urang lamun aya bulan Rajab aya kenaon? Hayang naon? Hayang sapaan. Hayang menang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu. sedangkan geus menang syafaat diampun sakabeh dosana. Yakin? Nah, insyaallah ya. Maka cek Rasul man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i bil jannah. Saya cinta karena sunnah kami, sholat cinta kami cek Rasul, saya cinta ke kami, maka bakal masuk surga babarengan jeung kami cek saha cek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pondok pesantren Hidayatul Furqan. Hidayatul Furqan, mudah-mudahan barokah bulan Rajab di pondok pesantren tambah berkah. Amin. Amin ya robbal. Kurang terangkeun saeutik.